Oh, Kak. Oh, mau aku beli berangkat. Ya karena sebuah sukun baju lah kan atas. Ah? Oh, oh, guys. Harusnya. Oh, Assalamualaikum. Nyamper budak heula lah. Pamitan heula ka barudak. Ih, jabarudak nage areueuh ieu. Hei, bos. Aing neuk pamitan ka sia. Aing neuk berantau ka jauh. Pasti aing kangen jasa ka sia, pos. Aing moal poho ka sia mah, pos. Karena selama ieu sia geus setia sama aturan aing. Di saat aing susah, di saat aing seneng, di saat aing bahagia, aing selalu diuk di dieu. Dadah posku. Semoga suatu saat aing bisa diuk deui di dieu. Bisa bareng diuk deui jeung barudak. Aing pasti kangen jasa ka dieu. Dadah, aing nangan heula budak nu lainnya. Dadah, pos. Siap, Bos Mek, siap. Siap. Kieu ngeunah ya. Ya, terus. Ah, Ha, ah, ha, ah. ha. Nendang, Bek. Nah. Semuanya nendang anjing. Atuh kumaha teh pan posisi sia di hareupeun aing. Atuh ngigir lah, ngigir, iya ngigir. Menang ngigir kumaha Awas sih? nggak menendang aing deui. Oke, oke. Turutan. Oh, Siap. siap. Ah, 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 ah. ah. Nendang, Bek. Nah. Si menendang aing mah. Karena si sidak Kami keur belajar pencamet. belajar pencak. Oh, Met, kami mung jadi lalaki lemah. Kami hayang bisa ilmu bela diri, jeung jaga-jaga bisa aja lemah anu niat jahat ka kami. Oh, bener. Emang penting laki mah kudu bisa ilmu bela diri. Kali aku ngajarkan ya. Anu, cia bisa gitu, Mek. Gabah. Atau jawara ya, pirah kudu bisa pencak. Dia, Jurus nana teh, Met? virus mau congkok kira kira seritik. Oh, mau congkok. Tapi Met, aing mah hayang belajar jurus orai macong teh, Met. Ulah. Jurus orang macong mah teu sembarangan. Eta mah khusus jeung aing doang. Sadaya mah ulah yang bisa, oke? Oke. Oh, sah. Ayeuna belajar lasernya. Siap, Met. Siap. Oke, siap. Ayo. Kemana nyanyangan budak? Di pos eueuh tadi. Alah, aing. Tadi kitu sugan aya di dieu ya. Biasa we beungeut intik. Atuh kumaha nya Met, teh beungeutna ngos-kos kieu meureun. Tuh ngeledekan bayu dong ngelayat aja ngeuna. Ngeleleh mah. Kitu Met. Ih, Ocok bae ngelawan. siana nya ngomong bae. Oh, Siap jurus. siap jurus. Buk biasa be. Itu juga biasa meureun Met bukna. Kira ngokon jurusna. Ih. Oh, oke. Nah, coba. Penurutan sih ya meureun Met. Sorana. Oh. Nur. Can. Gitu. Can. Kumaha anjing? Can mirip. Tuh. Kurang. Titik deh. Geus eueuh Met suarana. Jangan, coba. Jangan. Eueuh. Aing. Coba tips ya. Coba parep. Nah. Tuh, gitu Met. Coba deh. Bau sungguh. Oh, dak. Di kemana betulna? Burang-burang sapi baik itu. Aing deuk pamitan met ka dieu ge ka Saria. Pamitan. Oh, met. Mang Didin dek pamitan. Emang Mang Didin dek kemana gitu? Aing deuk merantau heula bek ka jauh. Merantau. Mang Didin serius? Serius bek. Aing deuk milu gawe heula jeung kakak aing di Batam. Mang Didin.
Dek naon usaha kudu ka jauh-jauh. Di dieu be mang nean usahana. Oh bener mang, susah senang orang kumpul bebarengan di dia di lembur orang. Udah kudu ka jauh-jauh usahana. Oh, Mang. Ulah jadi merantau nanya. Aing tetap jadi bebek. Mang Didin. Doakeun aingnya kusia kabehan supaya aing selamat di jalanna sampai tujuan sing sukses di perantauan anaknya. Amin, Mang. Tugasnya aing kan si benjo heula, aing nek pamitan. Sekalian aing nek nong manehna, geus sagera pancan. Aduh, Mang. Doakeun aingnya. Mang Didin. Dak, si Botuna kajentein sok nyin kesel urang. Tetep bae aing bakal kelingitan manehna. Bakal kangen aing. Oh bener, susah senang jeung urang bebarengan. Kuari manehna ninggalkeun urang kabehan. Aing boga ide dak. Kumaha lamun urang kana si Mumu? Naon, Mat? Si Mumu kurang kita ngabucuk Mang Didin supaya udah jadi merantau. Oh bener Met, yakin lamun dibujuk ku si Mumu mah Mang Didin mantak moal jadi berangkat tip. Geus hayu ge dicoba heula, terus ieu latihan pecana kumaha? Geus ka dieu teh mah kade. Nggak saya lah ya. Geus hayu ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Didin. Kumaha, Jo? Tager ja, geus mendingan sukuna. Mendingan Mang, tuh ayeuna mah geus kempes, geus Oh. sabaraha deui. Syukur atuh aya kitu mah. Geus bisa lembang deui meureun ayeuna mah. Geus Mang, cuman can normal, masih kena nyeri-nyeri nak keneh heutik mah. Oh. Jo. Aing ka dieu ge aing pamitan, Jo. Pamitan. Jo. Aing nuk merantau, milu gawe jeung kakak aing di Batam. Serius Mang. Jo, serius. Ih Mang Didin, ulah tinggal kena benjo atuh. Benjo ampurannya mun benjo boga salah tapi please Mang Didin ulah mabur ti lembur ieu. Please Mang. Teu bisa, Jo. Aing pasti jadi bae berangkat ke Batam. Mang. Jo. Aing pasti kangen ka sia. Sia mah panoon-oon ge. Tapi aing sayang ka sia. Oh, Mang benjo kesarua sayang ke Mang Didin. Kajenting Mang Didin kos tagabeurit ge. Eta sia. Pernah kabeurit, Jo. Oh, Mang. Nah, dan dasar benjo. Sia mah keur sedih-sedihan ge. Kudu be ngaledek aing. Teu betah bogo, lamun kita Mang Didin tapi teu ngarek lama. Onggeus. Aing pamit ya, Jo. Doakeun aing sing salamet di jalanna. Sing sukses aing di perantauan nya. Mang, piyu. Jo. Enggak. Gus. Ulah ceurik. Geun aingna milu sedih. Benjo Mang Didin mabur bogo Mang. Doakeun aing pokona. Ke aing lamun geus sukses di perantauan aing balik deui ka dieu. Kesek aing dibelikeun ciki sakarung, Jo. Bener Mang. Oh, bener. Makana sih doakeun aing nya supaya sukses di perantauan oke? Oke, selamat jalannya. Semoga husnul khotimah. Dan sih mah. Dasar na benjo. Emang na induk modar. Tuh bener sih malah. Doa benjo salah ta Mang. Punya lah. Geusnya, Jo. Aing pamitnya. Mang. Geus ge Jo, ulah jeurik bae. Aingna jadi teu tega pan. Benjo bakal kangen Mang sama Mang Didin. Aduh, Jo. Dadah, Jo. Mang.
Mang Didin. Naon deui si Jo? Ih, aing berangkat ieu buru-buru. Atas dol benjo mang mau dibawa. Terus ya. Hampura aing salahan Jo. Hampuranya. Kumaha meureun dol benjo teh paling Bang. Teu sengaja salah make aing. Panggeusnya aing pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Si kakek Sugiono mah benjo teh kulining sadeui ya. Po, Tik, cek nyaon can Mang Didin dek merantau ke Batam. Tanya hoja. Ja, kami mah teu nyaho. Emang kunaon kitu Mang Didin? Kok bisa anak merantau ka Batam? Ngomong nama manehna neuk milu gawe Tik jeung kakana di ditu. Oh, gitu. Mu, Tik, coba kusia bujuk si Botuna supaya mahena ulah jadi berangkat ke Batam. Oh, mutik. Soalnya kajentin atas aki-aki sok jadi yang keladi kami embung kalengitan Mang Didin. Kumaha ge kami ngabujukna. Mo, kusia terima be cinta Mang Didin. Embung subek. Ngaos ya. Dek baemu, please. Demi Mang Didin ulah sampai berangkat. Oh nyametnya. Naon sih Saria, aing mah teu cocok di Mang Didin. Aing mah cocokna jadiin cu Mang Didin dan kabogona Mang Didin. Maedan ya budak mah pugu Mang Didin geus aki-aki, neuk dijodoh-jodohkeun jeung si Momo deui. Anu leutik imut kieu kos kurcaci. Tika kus caci cenah aing. Keceplosan mu, maaf. Geus sia matang-matang aing lutik. Maaf mu, maaf. Dak, jeung Mang Didina ayeuna geus berangkat pancan. Encanmu tadi mah kayak masih benjo heula ndek pamitan sekalian nong si benjo. Hayu ge kana si Benjo. Sekalian kami yang manggihan Mang Didin heula sampai berangkat. Heuh, bener dak. Tapi kayaknya manehna geus balik ya di masih benjo. Mending urang langsung ka imahna bae. Oh bener, pasti manehna balik heula ka imahna. Soalnya tadi teu mau atas, teu mau nanaon keur pamitan jeung kami. Hayu ge. Mu, tapi bari dibujuknya kusia kumaha ke Mang Didina sugan be terjadi berangkatna aya dibujuk kusia mah. Heeh, hayu geus geura ka ditu heula be urang. Ayo ge. Tik. Ih. Mang. Ulah jadi Mang merantauna Mang. Oh Mang, lamun Mang Didin mah kami mentak karesel Mang. Hampura dak. Aing tetap jadi bae berangkat. Mu, Tik. Aing berangkat ke Batamnya. Aing kilu gawe jeung kakak aing. Doakeun aing nya. Heuh, Mang. Sugan be aing di ditu mah sukses. Terus awewe daraekeun ka aing di ditu. Hodak. Sugan bae Mang. Amin gitu met jawabanna ulah sugan. Oke. Amin. Mang. Tah kitu. Dak jagaan ku ieu lemburnya. Pokona saria kudu bisa ngajaga nama baik lembur ieu. Ulah sampai ku di kotoran. Nama baik ieu jaganya. Siap, Nama baik Mang. lembur ieu. Siap Mang. Anggeus, aing pamitnya. Kabehan. Mang Didin. Sabarmu, sabar. Heeh mu, ulah ceurik. Aing nyaho kok. Sia kerela kan aing berangkat merantau. Dik, sabarmu. Geus mu kieu bae. Sia ulah kudu ceurik. Tenang meskipun aing jauh. Aing pasti moal poho kok ka sia. Aing pasti selalu kangen ka sia mu. Ih, Mang Didin. Tenang. Pokoknya lamun sia kangen ka aing dek jam babaraha ge, sia video call bae. Ku aing pasti diangkat kok. Lain gitu, Mang. Terus kunaon ge? Sia embung teu rela aing keluar di lembur ieu. Sia bener-bener sayangnya ka aing. Ente kitu ente. Terus kunaon ge? Iya, lengan mau didiukan ku si Tika. Ih, hampuramu, sia teu ngomong ge. Tika aing geus cemburu be, bisi si Mumu ceurik karena embung kalengitan Mang Didin. Nyaho, aing geus kapedean be sia mah. Kumaha ge orang teu nyaho. Sia mah juburna si Tik, gede teuin. Tapi mantap Mang,
serem.